Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Rida Febrianti. Pamirsa, dina dinten ayeuna simkuring bade nyarengan sadayana dina acara Kurma Kuliner Majalaya edisi 18 Februari 2025. Turun anu aya di studio, ayeuna abi tos di lokasi, hayu urang kalebet. Minuman bandrek tas aya ti abad 10 dugi ka abad 20. Bandrek pas zaman harita dikenal pisan nyaeta minuman khas Sunda anu ngagunakeun bahan dasar nyaeta jahe. Loba pilihan bandrek anu unik saenggeus jadi ciri khas warung bandrek pase. Harga bandrek dibanderol aya ti harga 5.000 dugi ka 8.000. Harga anu murah jadi daya tarik ke pembeli. Warung bandrek ieu rame di kunjungan terutama dina poe Minggu. Pengunjung anu datang bervariasi, mulai ti budak leutik nepi ka anu dewasa. Warung bandrek ieu oge cocok jang pelajar sabari ngerjakeun tugas sakola. Itu sapoe warung bandrek ieu bisa ngaproduksi 200 dugi 500 gelas bandrek. Kumaha? Penasaran? Kurasa bandrek? Sok datang wae ka ieu tempat. Tah pamirsa, ieu tuangeunna tos dongkap, hayu urang cobian wae. Saur abi mah, ieu tuangeunna teh enak pisan, tapi hayu urang taroskeun kana sanesna. Bade naros kumaha cek di suasana di tempat ieu teh. Tempat bandrek ieu mun saur abinya tiis terus lamun ieu teh handeup lah gitu enakeun angkringanna. Amun saur ieu mah menurut tuangan khas naon anu dipikaresep ku Tuangeun mun di seurnya naon teh cobian salayana mun paling lamun minuman bandrekna sih handeup ya. Naon anu ku dipikaresep di tempat ieu teh. Tempat ieu nu ka hiji tiis. Terus outdoor lah nya enakeun tempatna. Terus ramah lingkungan oge. Siapa atuh naonna? Tuh tempatna enakeun pisan. Abi Patih euy ke studio. Hatur nuhun ka Patih nu aya dina lokasi. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu simkuring Rida Febrianti ngawakilan Kurma Kuliner Majalaya hapunten sadaya kalepatan. Simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.